Alhamdulillah ya Allah. Ini modal kawin ya. Ke yang si cinta ya. Sugan we kayak milikna. Tek mawa ieu cuma dua yang kasur spring bed lah. Ayeuna keur loba. Sugana marurang teh mah. Kajat gede ieu mah. Kajat 7 poe peuting. Kali itulah dari nungguan si cinta sugana aya nganteran ka ieu ka dieu. Nah, tahu. Iya. Apa gitu si Asi teh deket aja tukang macu. Baik, masih dekat saha ge. Yang penting mah sudah soleh, tanggung jawab, udah pernah bager. Kamana Kang Ajo teh? Di pilari teu aya. Minuman rasi asih di dieu yeuh. Sugan we mau kopi hideung atuh juga jeung eta jeung bako eta. Bako Marpolo. Dengan tosan di dieu. Neng asih buru yeuh. As adan ya tacan di ieu dianteran. Teuran naon we atuh neng asih ka dieu. Ke di pasihan ke we boled. Cenah ka sawah, tapi di pilari teu aya, kodon aya mundi. Kang Ajo ka mana? Pokoknya mama setuju. Pikiran naon? Pikiran Alfi kitu saking kugelis lah. Benar sih salah kita. Bu, eta pamajikan adatna kakurung ku iga. Jadi nama kieu rek kawin enak ceneng asih teh ku aku enak mah geus enak mah positif dibejakeun ka nu bapa geus satuju enak mah sawah geus koneng enak mah tinggal alaeun teh mah rek mosegon rek meuli seping bread jeung meuli domba 2 paling domba adu eta nu pangalusna jalurna bikangna yang meuli nu geus besi langsung anakan jadi bisa ngalobaan katanya orang teh pembarangan teh langsung boga anak domba loba nyal orang boga anak ya gitu ya mah rencana sebenarnya milikna tuh loban mere loban ngamplokna gede kamu eta aduh amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang Ajo, Kang Ajo, Kang Ajo, kesini atuh. Sugana indung bapana rek tarimakeun kayaan abdi ieu di ngajan kieu ge abdi da sorangan malega ieu teh. Sok mau anu terangan abdi tukang seueurna di dieu. Angkat terangan we terus terusan hibur mana. Abdi mah teu ngaku we di sini. Eta kituan abdi mah. Abdi merek ieu we anak panggolosor rek anak panggolosor. Nyawa terang kayak ngabledug we nya. Teh abdi nek api-api teh boga we. Tepe kene nuturkeun kayaan heula hirup ulah jadi ayah ini kayak bisi nurutan kayak budak nanti kira ya ala panggul sore lah juga sinengna bener-bener nerima itu bener nerima teneng asih Allah bojo akang aja kasih berem aduh nineng neng asih nineng awi malah mau kayaan gitu jika terus keluar di we aya nama cenanya sudah tadi Korea lah jadi mirip gitu enak ya rasa papi kan ninggalin nama hari gitu-gitu teh kabawakeun bener lah tinggal seneng asih gitu aduh bakal dina abi mah ya aslina ya sing jadi enak aja bismillahirrahmanirrahim haula we enak mah ya Allah acing diparengkeun sing jadi amin ya Allah ya rabbal Di sauran teh meni hare-hare hari kanu munding meni husu wah Kang Ajo
Iya, rek kalah heula sampu hui enak aya hui polen. Ayo di mana di dieu ye, sugan we ayaan buina. Sugan ayaan. Nah, halala boleh tah. Sugan we aya keur bubuyeun. Sugan we keur Ciasi aya ieu mere. Lumayan we oke ya. Nah, jangan 1 kilo 2 kilo ya meuh keur eta meureun candil meureun. Keur bubuyeun. Tadi kemana tuh? Oh iya aya tah ini yang ada hui celomuk ieu mah tuh badag ki ieu mah digana 1,5 kilo ieu mah hijikeun mah ini koneng kieu ade ieu mah babawaan mau ngerakeun ieu mah katampi ya terus si mamah jeung si ayah. Yes, ya. Oh, tuh ayah, aduh, tuh pancong. Ayah tuh loba itu teh. Alhamdulillah. Melak teh iya. Oh itu gening keur macul, tapi nahan ciga ngalamun. Geus asa kieu meureunnya. Saya mah ieu kajerok ieu mah nya kuku doser mah ieu di keduk mah peranjang kieu. Jangan lincah di mana nu lincah 1,4 kilo. Jangan ka ditu teh. Di mana eta si mate melak eta lincah 1,4 kilo teh. Jangan di kebon ada di dia mah. Ya guys, kuwi di dia mah. Jangan lumayan atuh terbawaeun ka si cinta ka ditu. Si Neng Asih. Bener baseun bener dibere lincah 1,4 kilo beneran. Jadi tuh mal aya tah sok abi ngajamin. Tuh keteangan ke pasar malam menang. Nama Iwati Abi tanu gaduhna ge. Nini nu malakna ge dia mah. Keteangan ka ditu sugan we aya. Jeung sa sakieu loba teuing ya. Naon loba teuing ya. Tapi manual si sok itu wae. Si ngasih mah resep can kita. Ya. Karena kayak ieu nu aya. Ini bapaknya yang digoreng ini dia jangan dicadil dikolak jadi gitu ya mau kolak nak jadi nak wina mau jadi nawe rek mau Kamana budak teh kita tadi can balik-balik hari itu saha aya nu kaset. Aduh kemana dia teh aya nu geulis herang mencrang kabarannya jika bidadari turun dina angkot mana dina aya deui teh semulah jadi je ai cai lagi ka aguli dagi cai teh kumaha ieu teh aduh cai gusti langsung tersaap nya anu udik mah cai ieu kumaha ieu kaleutik ieu loba manat eta cai teh loba di kaitu ka dieu keun jadi leutik nah sekali sewang cai teh ngomong wae na cai mah ieu kan nyarelek ya cai kieu aduh ieu mah ngompo ting mah ting moal teh kita jakulana sih itu nya lagi heula mah kulana aing teh kita halus ya bodeg ieu lumayan halus teh win mah ngarakeun jerona ka herang kieu cobaan lah ngeunah mah teh mah naon cobaan heula eno iya dah iya tas tahu jarang tidak boleh tapi jika kulana sih teh cobaan we pahit hai
Nah, iya no. Emang kuna teh jeung ujak sama cokeun. Sama asih ya beukieun juga nama. Beukieun kuy mah. Bae lah cing barebet pot oge. Mau ah. Ngasih kemana goreng. Mantap surantap yang. Kemana? Ke dia. Bade, iya tuang hui, iya raos pisan. Kemana? Atuh bade kemana? Atos nutus sawah. Oh atuh, bade pulang. Coba, ayo. Tuang atuh jeung naon? Aya hui. Atuh naon atuh? Yos nok ceplok. Aduh, teh deui. Ieu nyarakna nok ceplok. Mulang lah, mah. Yuk.